Motor gadean. Manya gadean urang aya PPKB jeung ieu STNK na. Mun aya mah. Tapi tong lu cekak-cekakan kieu Kang atuh biasa we atuh. Ieu cing di dia ulah kamera kan. Cicing naon atuh? Naon sampai ke ribut segala anjing. Goblok naon atuh? Naon keula atuh anjing naon? Goblok. Naon atuh sieu anjing. Goblok motor aing rek di goblok. Sakungeunah pisan anjing. Biasa we atuh. Anjing sok main koroyokan goblok gua mah hiji-hiji anjing. Bro, enak teh. Urang teh ditugaskeun keur neangan ieu dengan per tempat camping. Pan dinya tah belah luhur tah. Nah, eta geunangan tadi di kana. Sarian gawir-gawir teuing teh. Teuing tah keur neangan keur camping alus ieu piuna euy. Ka belah ditu beunahun tuh. Mana? Belah ditu tuh. Dari mana itunya? Oh, sutep segala. Wah, mun sararieun atuh. Di mana aja euy? Cing cobaan kalau kahana cobaan. Anjing alus kieu nya. Halus genangan di dieu mah rada semua hararejok anu. Heuh, rada asri euy. Ngan pedah masiun mah nya beuting sararieun sih kana ieu ka dieu. Tangkal awi, tangkal kai anjir. Resep sih kana mah saha eta saha saha eta naon naon ieu nakela naon kela naon main cabut wae kela naon ieu naon heula ieu Surat-surat ieu naon ieu naon ieu nya maksudna naon da polisi lain mah ieu naon ieu ieu mah sabaraha bulan nunggak ieu. Oh, ada nunggak ieu mah. Tapi nya tapi naon ieu kela sedap naon tapi ieu masalah motor naon gitu. Iya kan sanes di jalan, Kang. Sanes di jalan. Jelaskeun lah. Abi ti pihak kamera-kamera segala. Eta tong naon tong lokal. Ari abi mah kan perlu kan. Iya abi kan teu terang. Urang jelaskeun lah, ieu ti pihak leasing abinya. Soalna ieu motor tos lewat 3 bulan. Har. Nah, manya leasing ka kampung-kampung. Leasing mah pernah di ka imahna eueuh. Sabab geus ieu eueuh wae. Abi kieu balik ceritana mana itu. Namun bener nggak rasa teh mana ieu na surat-suratna. Kela kan. Lantai kalau lamun bener nunggak ieu nya maneh ieu nya. Aya bukti transferan. Henteu, ari abi mah kieu kela kan sekedap. Lamun misalkan ieu motor ieu teu aman, mau mungkin dipapake atuh. Henteu abi mah rek mana we surat tugasna mana Kang? Surat tugasna Kang. Abdi ka sok seueur adi jalan-jalan nu kararieu Kang. Aya surat tugasna Kang. Rumah geus nyicilna geus bener can. Ya sesuai plat nomor mah geus tanyakeun. Iya kan atuh. Tanyakeun ka ieu Mau mungkin dipake lamun misalkan ieu. Urang ngerti. Orang mah nanya, iya mana dibayaran teh ya motor orang nanya. Nya dibayaran Kang pan ceung abdi ye. Make jeung urang pan dina data ge aya. Dina datana ieu. Mana ieu surat-suratna heula nya. Kang ieu aya. Surat tugasna heula mana surat tugasna heula. Ulah sapate-pati kieu Kang punten ya. Akan lamun kieu mah sigana ieu mah maling motor we keula lain kitu Kang. Berarti maling motor ieu mah sarua jeung maling motor. Kurang bisa dilaporkeun Kang. Ari sia ieu nu boga motor lain yang nanya. Ieu nu aing ieu nu bener. Nu aing ieu asli ieu sok. Ieu nu siap. Ieu mah ku urang ieu pasti dibangsatkeun, ieu mah pasti dibangsatkeun ku urang. Apa dia dulur urang? Dibangsatkeun ieu mah pasti ku urang. Keur neangan tempat keur Iya mah motor gadean. Manya gadean urang aya PPKB jeung ieu STNK na. Mun aya mah. Tapi tong lu cekak-cekakan kieu Kang atuh biasa we atuh. Ieu cing di dia ulah kamera kan. Cicing naon atuh? Naon sampai ke ribut segala anjing. Goblok naon atuh? Naon keula atuh anjing naon? Goblok. Naon atuh sieu anjing. Goblok motor aing rek di goblok. Sakungeunah pisan anjing. Biasa we atuh. Anjing sok main koroyokan goblok gua mah hiji-hiji anjing. Motor aing nu cicing anjing naon atuh makan goblok naon atuh ieu naon euy goblok naon atuh kieu we nama kieu teu pinjang anjing goblok ya nama ieu surat-surat jeung bukti pembayaran urang hadirkeun we nama kitu soalna moal pati-pati abdi ka dieu datang mun ieu teh masalah baik sia tapi kan ieu tadi tah anjing banget nu kararieu tah anjing udah dilaporkeun mah ya anjing banget aing bah
Ayo, ka imah eueuh wae motorna digadekeun. Oh ya leasing ke kampung-kampung anjing nu teu mararikir pisan. Ieu mah surajang bangsat anjing, surajang bangsat. Ka imah na sabaraha teh. Sok ayeuna daek teh ayeuna dibangsatkeun sok. Geus bangsatkeun nu kieu mah anjing bangsat nu kieu mah anjing sarua jeung maling atuh. Sarua jeung maling nu kieu mah. Gitu, mangga. Itu pokoknya saya langsung tarik lah. Kayak heula main tarik-tarik wae mana surat tugasna ge eueuh. Ieu mah surajang bangsat ieu mah anjing. Surat tugasna. Sok tugasna mana sok surat tugasna ka dieu bikeun lain main koroyokan anjing eueuh ka era pisan. Kayak heula teu makat turun bro, teu makat turun antapkeun heula. Ieu mah surajang bangsat anjing nu kieu mah. Eta wayang. Geus gubuk jeung budakna lah. Masih bawanya kieu na. Kayak heula naon atuh main gubuk wae anjing. Naon atuh ieu mah motor aing anjing. Naon atuh? Goblok ieu motor aing anjing. Anjing naon atuh? Goblok naon atuh? Ngajar dogola. Ayo urang ngomong baik-baik ya, urang ngomong baik-baik. Aing tadi baik-baik, ngomong baik-baik. Aing datang ka imah. Iya, datang ka imah eueuh. Pan urang teh jelema gawe, atuh motor teh dipake merasa popoe teh. Aing nanya siapa motor itu? Sok Motor dulu urang tuh. Nah, macam ditahan ku sia. Hanya dulu urang nu ieu na nya sarua we. Ieu atuh na urang mau ngabela dulu urang. Goblok anjing motor aing juga dijabal segala rupa. Sarwakeun heula. Goblok. Sok anjing tapoker atuh sia teh. Sarua teu. Cek aing naon makna goblok. Cek aing sarujang bangsat ieu mah sarua. Mata ge tampau heula geura surat-suratna. Tampau heula lain janji wae cokot. Orang dia Tugas ke bari jeung sopan we atuh. Ieu motor-motor aing anjing di. Geus kan bae kalem atuh teu kudu emosi pan urang teh diakurkeun heula da tanah. Ya sok heula atuh meh anjing. Goblok pisan tampo. Sok. Anjing eueuh ka era pisan. Keun anjing urang viralkeun goblok nu kieu mah. Gagabah pisan main di jalan main karepok wae anjing. Kunci mana kunci gadekeun? Ini salah bener ya kunci. Hampurannya. Goblok main hampura wae anjing. Wae dipiralkeun tah beunget-beunget nu kararieu anjing. Goblok teh awas anjing. Ku aing tah nu beunget-beunget nu kararieu tah anjing tah ku aing nu piral-piralkeun mah goblok. Manya aya di kampung aya leasing. Goblok aing teh kuat hayang leasing ieu teh tadi. Goblok orang. Becek tong heureus ya. Dasar goblok geus